Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Sunda malirepisan karena kesehatan dirina. Di antawisna urang ningal tutuhan anu sok dimangpaatkeun ku urang Sunda dina ngajaga kasehatanana. Tah ieu aya seureuh anu kalintang seueur gunana dina kahirupan urang Sunda. Engke ieu seureuh teh memancar atanapi engke ambahanana kana wilayah tradisi, kana wilayah budayanya, kana kasehatan sareng sagala rupi dianggo ya dina nikahan, dina sasajen gitu nya, dina ngalemar sadi dinten, dina ngajaga kesehatan oge. Tah kumaha carana seueur rupina nya, seueur teknikna. Tapi di dieu mah nu bade diguar nyaeta ngaleuhang. Ngaleuhang teh naon atuh? Ngaleuhang teh hiji kebiasaan dina ngajaga kesehatan diri urang Sunda ya, anu nganggo godogan tutuhan anu dianggap seueur hasiatna kangge awak urang. Eta godogan teh diarah hawana nu saabna ya. Tingali we engke ya, tingali kusadayana kumaha carana. Ya tangtos seueur pisan ayeuna mah produk-produk Cina nya anu ningalikeun kumaha mandi sauna gitu ku cara-cara modern. Nanging urang mah ngamangpaatkeun tutuhan di sabudeureuh urang anu ngolahanana secara tradisional ya. Kunaon urang nganggo cara-cara tradisional margi langkung efektif dina hal kandungan-kandungan anu dihasilkeunana anu engke bakal diseuseup ku urang ya, sareng balurkeun itu teh panginten hawana sinang ngalingkupan awak urang gitu ya. Ternyata para mitra, kegiatan ngajaga awak secara tradisional disebut ngaleuhang aya oge di suku bangsa nu sanesna. Mung duka naon namina pasti benten-bentennya, nanging ieu teh hiji kearifan lokal anu tos terbuktikan ya. Ku kituna teras-teras dilungsurkeun, diawetkeun, tur diwariskeun dugi ka generasi saterasna. Ayeuna mah hayu urang guar kumaha carana ya ngadamel leuhang sareng proses ngaleuhangna. Anu kahiji, mangga ala atanapi petik 7 lambar daun seureuh. Kunaon kedah 7 lambar saurna? Ya ieu mah tangan bangsa alitna we kitu nya. Saya nama ganjil cenah urang Sunda mah sok ganjil. Eta teh dumasar kana kapercantenan dina tradisi Islam yen Gusti Allah resep kanu ganjil saeueurna sagedengan nyiptakeun makhlukna papasangan. Kunaon kedah 7 lambar? Ieu mah nyandak anu efektifna wae teu seueur teuing teu sakedik teuing. Teras upami dumasar kana filsafat Sunda mah saurna kan diciptakeunana langit sareng bumi teh dina 7 masa. Langit 7 lapis langit, saurna bumi 7 lapis bumi, sareng wae oge apan aya
7 poe atau napi 7 dinten itu penginten apa namanya biasa ditafsir ku orang. Tabada dipetik lajeng diwasuhnya supados bersih bilih aya kekebul atau napi hileud atau napi cacaka engke pan kagodog pinten gitu ya upami henteu diwasuh lama. Anu kadua pan ieu proses ngabersihan supados higienis gitunya supados bersih henteu janten keawonan gitu pamitos dibersihan mahnya secara syariatna. Dan 7 lembar tadi diwasuh pelayan bersih dibolak-balik ya payuna tonggongna bangkelungna etanya kedah dipiceun cubatna. Terus we upami aya dahan-dahan lagi lebetkeun wae engke kana panci gitu ya teh kedah dipiceunan. Mungkin mah tadi margi metikna daunna janten nya daunna ieu anu dilebetkeun engke kana pancina. Atos ieu rengse saya gikeun sereh sareng jahe ya. Sereh sareng jahe ya anu diarahkan pokona gitu nya tuh anu catet ka akarna. Tah lajeng dipiceun nu panjangna gagang panjang namanya tadi teh anu diarah pokona anu bodas tanya anu dilebetna engke aya pokok-pokok serehna. Terus kumutu dina coet dilemeskeun teh kedah lemes teuing asal dipek-prek we gitu ya dipek-prek bade talikeun mangga bade langsung dihijikeun sareng seureuh mangga. Salajengna tapi saya gikeun jahe gitu ya jahe bodas wae teh kedah jahe beureum. Tah lajeng sami dipek-prek ieu kangge 2 pancieun nya janten 7 lambar seureuh hiji sereh sareng jahe nya jahe terus dipek-prek eta kangge sapancieun. Tamihan serehna mangga tiasa gitu nya tamihan jahena mangga tiasa gitu ya. Tah caina tong seueur teuing satengah panci lima sanes kanggo ibak ya. Tapi engke upami bade ngadamel deui caina kangge ibak tapi ditambih racikan atanapi tutuhan anu dianggap aya hasiatna kangge awak mangga eta mah caina rada seueur. Tadi dia mah satengah wae caina. Terus mangga godogkeun urang ya dina kompor. Tah ieu tos katawis tos lalayu nya tos lalayu atosna tos nyarerep zat-zat kimiana nu alamina kana cai anu bade dianggo ngaleuhang. Tah terus angkat simpen dina ubin di tempat anu rada leganya. Saya gikeun sarung ya saya gikeun sarung lajeng eta sarung kurumunkeun kurumunkeun kana panci anu tadi supados saabna minuhan awak urang anu dikurumun ku sarung. Tak ieu disebut mandi sauna teh. Tak ieu adang jeung teh pohaci nuju di leuhang. Tah kagiatanna namina ngaleuhang. Cai godogana namina leuhang. Teh ya. Ieu nuju ngaleuhang. Adang di leuhang ku cai leuhang. Tuh, katawis ada ngesang. Tuh, supados kalaluar penyakitna. Penyakitnanya upami nuju teraraos ya. Eta hawana teh saabna teh diseuseup
teras disusupnya oke bakteri-bakteri dina pangambung ya komo upami aya kepentingan pada di swab banyak senapa ta bangke corona teh dina irung ya ku cara nyesep hawa tina cai godogan anu dina panci tadi teh yes teh kuatan teh mah dibuka-buka salami 15 menit ya lumayan ya teh panas ya nanging saya karena paru-paru karena alat pernapasan karena kulit ya sarang supados kalaluar jaram-jaram penyakitna tuh katawis kesang ya jurulung mandi sauna ala Sunda teh di lehang kanggo ngaluarkeun rupi-rupi kasakit teraos panas tiris atanapi lebet angin teh kedah seueur nuang obat warung di lehang wae ya saya pisan ditamihan godogana ku jawer kotok gitu ya ku daun salam ya sagedengeun nu tilu tadi bari dikocorotan ku minyak kayu putih saurna mangga langkung sae deui ya langkung nyegake kana pangambung jadi bisa bersin ngaluarkeun kasakit anu nempel anu ke bisa turun karena paru-paru teh ieu terus kabuktosan lehang ieu ngaluarkeun kesang-kesang anu janten kokotor dina awak urang menjadi biang kasakit mangga tiasa dicobian ku para pamirsa anu teu acan kantos meraktekeun atanapi ngalarapkeun budaya Sunda ngalehang atanapi awak urang dilehang ya nganggo godogan tutuhan ubar di sabudeureun bumi urang di sabudeureun pakarangan urang di sabudeureun kebon urang anu kalintang ngajabregna sareng ageng turguna mangpaatna tah kitu panginten bahasan dinten ieu ngeunaan ngalehang jalmina nuju di lehang sareng landongna namina lehang ya atanapi cai lehang tuh ya